Assalamualaikum, wilujeng sumping di Kang Bule channel. Eta hitut geuleuh. Astagfirullahaladzim. Kitu hitut teh. Betul hitutan. Janten di video ayeuna abdi bade ngevlog kegiatan abdi. Kegiatan bau edas. Ayeuna abdi bade ke masjid. Kegiatan abdi tiap sore di masjid eta sebagai pengingat waktos. Aduh, kurang hurungkeun heula. Hurungkeun heula lur. Ayeuna teh tanggal seberahanya 24, berarti taita berarti jam 5.50 ya, jam 5.50 ayeuna jam 5.47 sekitar 3 menit timur. Wow. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi jidni ilman nafi'an. Waktos buka puasa dinten ayeuna tabuh 5 langkung 50. Kantun semenit deui kana waktos buka puasa. Pada malam abdi setiap dinten sonten nyata masian waktos kanggo buka puasa. Eta titipan ti ketua DKM kanggo abdi. Satos ayeuna ngabatalan terus netepan langsung ayeuna tinggal emam. Mudah-mudahan puasana lancar dugi ka lebaran. Amin.